Mama ngarit teh. Ngarit anu kieu nih. Oh pakai head orang dengan naon itu daun pupucukan cuk tai kersia naon itu. Nah loba nang kapol. Suaranya beda pucuk kawung tuh. Tuh cek. Pucuk gedang gua. Ayo tuh orang ala. Pucuk na jang hakaneun sia cek. Heeh. Daunna jang doma. Heeh tuh ayo. Aing bae naik lah. Heeh. Mang taikan nih. Ayo. Cek, bah. Ayo. Coba Kami tidak kenal, bah. Mana ada gua di dinya tah? Heeh, siap. Jadi tinggal liam, Cek. Si anu boga mah ngamuk. Dah. Tinggalikeun. Naon? Ieu kebon teh nu abah teh. Tinggal itu teh di itu, kali itu. Nu abah keneh. Tah ieu. Yo atuh. Tah ieu leh warisan jeung si Olan teh. Engke maneh lan. Abah aing teh. Engke maneh lan. Bisi hayang kawin duit. Heeh. Jual ieu sawareh. Siap, bah. Jang nyandung 7 kali itu mah lihat. Nah, kade heuh. Ulah poho, tinggal kadi atuh ka Abah. Ulah poho si Oleh. Kudu aya kaingetan ka si Oleh ya ka balad mah. Heeh, pasti bah. Pasti di dua mah. Siap. Kopi yang udah tadi matenya bere heuh. Aya nama mana jeung tinggal ka kebon. Bisi aya anu kapol nu rek dipanen. Bejan ke Abah. Tawalan kumaha keureun si Oleh kuduan. Wadah nama bisa liakeun di ditu tuh. Abah rek kebon heula bah nya. Heuh basa nu kamari pan hanca can anggeus. Abah rek kali kontrol ka handap. Wah. Ade. Ya boga pakaya lega kieu mah ye. Yo, kayak haja aku. Tapkeun ku aing mah aing dari sisa kaja aku. Yang si Olan ditinggalan. Jik. Hari itu naon? Anjir. Si goblok masih pace. Kamari kalapa anjir anakna ayeuna inungna. Head. Terus ku codot di wae kamari codot anakna ayeuna ratuna anjing karajan ya ke codotah kabina-bina sama tigas ku aing aja gitu mah ye. Aing keluar si anjing malu banget. Di jahila. Keluar ku aing sia malu di jahila. Anjing. Bagong. Arisnya goblok kira ku dicacag mah kok aing. Anjing geus mau bedog di Jadi jelema teh goblok anjing. Si codot edan gedang aing. Anjing saya gedang samangka mana tuh gedang-gedang goblok. Gua kan goblok aing menang melak haja. Aduh, mau mana kalau cacing deh dia, karek omat mana benernya. Itu mak. Ayo mak. Gue suruh kantong mat mah. Asap tega ngajurung ke si pacet, editan kumaha tuh dia. Kayak nggak budak tenu benar, nu nyahokan agama gitu. Terus cina mang perang teh, tapi kembali ah. Aing mau elok aja kemarin. Cacing ah. Tingali, amin ya. Ketik seetik.
ada ina susut cuma yang kene aing tuh karasa gitu mah. aing atuh ya Bruh. nah cing buka udut yo ayo tuh ayam masak Naon itu naon? bukan duit temannya Orang teh usaha teu boga duit. Eueuh boga duit eueuh. Saya itu anjing. Ayo. Aku ada ku aing ada kebejakeun ke ma dewek ada masanten lagi mau tulus ada kebejakeun ke ma urang. On. Buat darap tuh, Bah. Kuat nyadap kum apa dia suka lagi nyeri naik lagi. Bumi we. Bumi gaya gitu anjir. Pantarina keur abah itu aja. Oh ya umi lain nama gatian. Batur eueuh atuh. Mun rek ngulikeun nama da umpan sagala ulah ngurupkeun. Aduh, Bah euy bisa urang mah. Ieu mah ieu keretanan. Iya, Keretanan. mana tuh enak Suka. tuh? Iya no kreditan. Tuh, ras tuh. Sudah manten. Kumaha? Nu siap can? Euy teuing Bah euy. Bisa naik lagi. Ajaranna tuh. Kurang ajaran. Bismillahan banyak. Oh ya, nawe coba nawi beraku lah. Tanam jagoan itu. Coba ada. Nah, tuh. Oh, bantu doa we. Bismillahan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada eta pesona murag. Maka itu kieu ieu. Heeh. Ada tapi sisi gurih-gurih nyoy kakait. Simpam pas dorong gitu. Ada. Oh, lihat. Tuh, pon perkir ya. Turun hutan. Woi. Maledog sepatu ieu mah. Sembarangan jelema teh. Yo Hadim. Ada kunaon? Pak. boga perusahaan yang nama yang cireng ya waekeun heula tapi panas sih rek hujan ya baik jangan uskeun unggul oh pagadagan saha ieu aing Kemana orang Mana gue sepatunya? Bener we atuh. Itu naon tadi ini tadi. Baru gue sepatu ka urang aing pasti nyeri teh. yo mah ngajak diadu lawanan
Ufanana aing leungit ieu mah. Goblok kitu jelema teh. Hendek ngurak dia panas. Goblok tadi guyeup usaha aing moal tulus aing usaha teh aing anjing. Aing moal tulus aing nyen eta teh moal anjing apa tuh edanya anjing goblok. Geus sapatu ieu di wae aing.